dari KPK bener-bener terus nangkepan nu maling leuwih ti setengah PNS katangkep kabeh penjara kudu nyieun deui moal mahi penjara sebab hampir kabeh marali komo DPR mah eueuh hiji-hiji acan DPR nu teu maling eueuh sakali deui eueuh hiji-hiji acan DPR nu teu maling kadangnya ku jadi sia cek DPR sok sama Ki Uci aing mah keur sok mah kitu ye sok mah kita ulah ngebersihkeun diri coba tanya sabaraha sih gaji DPR 7 juta 8 juta tapi kok kebeli mobil mewah mun lain maling naon parangsana aing teh nyaho meureun sabaraha gaji DPR tapi mobilnya mengkilap. Komo lamun geus kunjungan sese nyaritakeunana lamun aya studi banding emang eta studi banding gitu urang lamun nyaritakeun kos gitu Keheul ka DPR mentak kiai nu baheula hidup legeg sia hidup sateajana urang bacakeun heula Fatihah kanu geus nyaraba ka alam itu wal madhabu nurutkan cek madhab masyihatu ridati sakron samurtana jelema nu weureu kalawan ngahajaweureuna si Jepri malam minggu kaluar ti imah ka nelayan balik jam 2 peuting sempoyongan datang ka imah mamarahan itulah jelema mabok lain bae jelema petualang lain bae jelema pedagang lain bae jelema luntang lantung pejabat ge ambalayah nu mararabok PNS teh ambalayah nu marabok sakali deui PNS ge ambalayah nu marabok kadenge ku ceuli sia ye cenah kieu sok sambarangan PNS mah ngatur negara diatur ku nyana acak-acakan negara awas cenah kiai didesek ku aing saha jelema ayo datangkeun ku aing isin sia sambarangan sia coba cenah kiai misalna cek Pak Bupati mana tah nah kebenaran emang aing hayang ditanya kitu tah ku bupati hayangkeun ku aing hiji-hiji emang kiai nyaho parangsana di nelayan teh bareng jeung aing emang aing teh lo asup ka nelayan tanyakeun tah ka pelayanna anu bukna sabelah beureum teh ngan aing gadinya nama kelepi coba ge tanyakeun make kaos hejo aing make lepis kacamata hidung tanyakeun ka pelayan ka ditu je emang naon kadeuleu ku aing lurah hiji-hijina PNS hijin sambarangan ulah sok kitu cenah ki aing mah kitu bae ja maksudna yu urang tararobat ulah terlena di kos kitu urusan negara mah acak-acakan gesake dengan di dunia doang urusan rumah tangga acak-acakan sakedeung di dunia doang urusan usaha sakedeung tapi engke ieu hirup sabak da maot mau dipikiran teh lain erek mukakeun aib pedagang aib lurah aib pes lain
maksudna yu urang tararobat sadar dunia mah acak-acakan ke usim di Indonesia masih deres kayak coba ke Eropa, coba ke Amerika, coba ke Australia. Mantap kula jutu betah di Australia. Acak-acakan jasa Indonesia bahasa kieu mah tuh masih tentrem adem ngan. Meureun lamun kieu bae mau wallahu alam kahareup. Generasi urang ti SMP kene geus tawuran SMA. Tuluy kebelah dituna makin acak-acakan eta pan calon-calon bupati, gubernur, presiden. Gitulah Yahudi dek ngarusak bangsa jeung negara. Ieu Belanda pan terus-terusan ka urang. Menyusupi tentang ganja, tentang ekstasi, tumoli dan mogadon dan lain sebagainya. Eta teh melalui orang-orang Yahudi terutama Belanda nu ka urang sebab Belanda nyeri hate ka Indonesia. Pelebah mana? Angka deui teh mah moal ka dibahas ku ari. Ke teh mah mencarita Belanda. Nah, ieu mah si Jepri jam 2 balik ti nelayan sempoyongan. Pamajikanana ngarep gadinya. Pamajikan mah kurang kumaha lawang dibukakeun hayang nginum dibere. Marah, goblok sia. Nanaonan kau. Lain nanaonan. Lain gitu lah mamarahan tuh gada, puyang aing. Puyang-puyang kona anda. Ayo ulah lo bawong sia. Pugunya nan ulah bawong. Mabok makos gitu. Di tembalan salah tadi tembalan salah geus kakak tuh gara-gara sare sia goblok meureunna ditolak sia ku aing. Ka ulah sok ngomong-ngomong tolak sia ku aing. Masya Allah ya si Jepri Padahal mah baheula di marhabaan. Di marhabaan eta geuletik teh mah diputer-puter di marhabaan segala rupa. Lantaran nu ngamarhabaan anu mingpina Kiai Golkar ya kieu marhabok kabeh. Tek si ade nu mingpin marhabana si ade. Ulah anu puyeng eta kababawa eta. Teu kebalnya nah diuk we di banyak atuh lah geus atuh geura istirahat gas. Aing mah daekeun ku sia. Aing mah jadi Kristen. Iya angin naon. Lah, angin naon. Tadi aing ditu dansa, mantap jasa jeung si Eni. Jana agamana Kristen, jana siap jana dikawin ku aing tapi lamun aing asup Kristen, gas lah aing bari masuk Kristen. Jadi berarti nyana ucapanana keluar ti Islam. Jaban nolak ke pemajikan. Allah karim. Kubatah cek mazhab Syihaturridati Sakron Murtadna Jepri anu ngahaja-haja heureuh nyana mabok bir kurang puas mensen kurang puas ngagele nyana sempoyongan dijroker mabok nyana murtad. Jadi murtadna sanajan keur mabok. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik. Termasuk tolakna. Jelema keur mabok nalak tapi mabokna ngahaja. Minum, pel, gele dan lain sebagainya. Yana mabok nolak. Jadi takos gitu tak jadi. Di negara urang mah kuari lamun keur mabok tadi jadikeun. Kajian urusan negara kayak nu tanggung jawabna. Urang mah keur ngaji bae baheulanan. Supaya ngarti mah keur ngaji baheulanan. Cak negara cenah eta mah lantaran di luar kesadaran antepkeun kena tanggung jawab ke di akhirat nerebek kabehan.
ngerebek kabehan ujian. Urang mah ulah cek manusia tapi cek nubogana cek Allah subhanahu wa ta'ala. Urang nutur-nutur manusia bae mah hese jelema keur teu sadar narak tilu jadi tapi cak negara mah henteu sebab di luar kesadaran nuturkeun di luar kesadaran bae cak manusia emang hukum usaha. Lamun hukum dibawa kepada manusia moal beres kajen kumaha ge lantaran ieu manusia mah aya toleransi karunya amatnya karunya amatnya mana boga anak-anakna keuleuh teh keneh bu lamun tilu dijadikeun bana ting nasib anakna J atuh kunaon nutur-nutur ka hayang jelema tuturkeun ku sia tanpa ngarobah kana urusan negara aja aya anu tanggung jawabna RI1 Jokowi tanggung jawab urusan agama menteri agama teu wauh kuari urang saha tuh Lukman Hakim beneran teu Lukman Hakim sok depak misalna KUA misalna MUI misalna nya boga dalil-dalil nama nu jelas terus kan kunyana tapi urang mah ngaji sesuai jeung syariat aya nasna aya kitabna ulah Imam Syafi'i nggak ijtihad, Imam Malik nggak ijtihad, Imam Hambali nggak tuturkan para imam. Dia sanajan Muhammadiyah, sanajan Persib dia. Nya cenah ulah tuturkan ulama teh podol sero, menang timpana lain ti ulama. Ja aya kabehan ge catatan nya nama anti ge ka ulama urang. Nya nama make ulamanya anak anu anti kana ijma jeung kias atuh ulama-ulama kene atuh berarti. Buang pakai jeng kejem jasa anti ulama dek mana urayana tanpa ulama ya guys kaji tuh urusan nyana mah cerita doang iya urusan urang urusan nyana urusan negara nah iya mah kuari mah urang mah keur ngaji jelema mabuk nalak jadi jelema mabuk murtad jadi na'udzubillah min loba tanu datang ka imam pula Assalamualaikum awewe wah ceriki masane candeng dia kajian slede ya saya ceriki bae ayo nun jangan ngomong-ngomong aja nu semperni bae ayo naon neng wah semua jauh wah jauh geus kajawan jasa pasti bener bae salagi tilok balik cenah kiai sawadak atuh mantak salah kita balik wedak kurang kandol coba pun sawadak nu kandol beli pen hiji dipoleskeun kabeh nyana ge ujian da karujaeun ka urang dan teu naon disi pamajikan ulamun pamajikan servis bagus ka salaki malah nyandung ieu kurang servis ka salaki datang teu nanya salaki datang manyun bae pansara kita yang dibagjakeun ieu mah ditanya ge boro-boro ku senyum ngajawab ge henteu lalaki mah lain deui kana pendek buuk panjang lengkah lalaki sakali dikitukeun dua kali dikit tilu kali dikitukeun baraka cabang pikiran je emang urang Lampung eta kos kitu tah Jawa yang disentakan ku urang Lampung kuat moal ya aing ge tah lalaki berbeda kuduna dihormat oh karena datang ka jenting lo basalah tetap hormat coba gitu kak masya Allah ya tas di mana bela tuh biasa bela lagi ya kak calik lah tuh nges kula mah geus ngahampura bae ka kata aing resep ka omongan si aing tiis ya cenah payung tiis pisan ucapan sia aing mah ngeunaheun biasa kakak haus yo panyakoteun cai aja diuk bari ngabeldeh teh setik kapan nah jadi salah kita tiis ya maka mantas di mana bae bol teh inget ka anak pamajikan geus di ditu bae ye aing sakali di ditu bae ke ulah digitukeun tah lalaki mah ulah geus ka ulah balik-balik geus di ditu bae geus sakalian di ditu ji atuh emang kahayang aing ulah coba-coba lalaki kumaha gitu tapi lamun di bageran di usapan tak eta teh moal daek
nyandung gak mikiran dedeh amatnya amat mundik dicandung tema karunya amat di dua mualah ceknya teh datang tak gering pamajikan gering beneran ya mak nyana wasiat kak masana ye gering mual cager sebagus lain deui rarasan kula mah wasiat kula waka kawin deui kakak lamun kuburan kula can garing namun kuburan kula geus garing kakareuteunan geus lu geus bener mang tilu poe maot nyana ngajikeun di kuburan jeung sejen santri-santri saminggu santri-santri mang ngajikeun baralik nyana di kuburan bae kana deui ka kuburan kana deui ka kuburan cek keluarga jeung cek dulur-dulurna beuh tama setia jasa meureun salah kitu balik dahar ka gadinya deui balik dahar gadinya kadang-kadang ngendong kenyana kadeuleu kos nu sujud eta kuburan ditiupan bujana dedeun biasa kabehan ge masyarakat ge nyaho mendang 20 poe ditanya ku keluarga sia balik atuh moal balik emang kunaon di kuburan we nungguan garing sia teh ki pudoli aduh ya Allah para gajahwat teh ku keluargana goblok dasar hayang gegeraan kawin burung nungguan garing kuburan padahal eta lalaki belawan atuh garing-garing teuing jelema geus eueuh geus teh kudu nungguan garing ceklak al-mazhab siaturidati sakrani cek mazhab samurtana jelema weureu jelema mabok nu mabokna ngahaja urang nyaritakeun nu mabok baheula mangan di Grogol Cililitan baheula mah Bandung di kota-kota besar Yogyakarta Surabaya kuari diketos handapeun tangkal awi mabok jelema Masya Allah ambalaya fenomena naon beureun kaharep untung masih keneh aya kiai-kiai nu daraya keliling dakwah aya keneh kiai-kiai nu ngajakan bener ka Gusti Allah urusan ikhlas jeung teu ikhlas teman-teman urusan nyana tapi nyana terus bebakan pemerintah geus alhamdulillahirabbil alamin terus ngajakan bener bahkan polisi mah polisi aya undang-undang narkoba tewak ini kena undang-undang nomor poan taing dah tahan dan diposek datang ke dinya babaturan tahan ini akan lanjut ke Polres keluarga datang jangan sampai Polres kena undang-undang Kapolsek no gua gak jasa tidak bisa tidak, ini mah harus lanjut Polres. Pak, keluar dulu sebentar. Ada apa? Keluar jalan sini sebentar nih. Ngapain? Udah sedih. Ya tunggu sono. Keluar. Itu apa itu? Ini ada berapa? Ada 10. Belum bisa 10 mah. Berapa tuh? 20 dah 15 dah Pak. 17 dah 17. Sial jasa. Aduh, Polsek blon. Undang-undang bisa dibeli kuyana. Ya udah dah enggak apa-apa ya demi kemasyarakatan aja dah. Iya, beres tah. Eta undang-undang diurang. Masya Allah karim. Narkoba termasuk maling korupsi ente sesuai jeung undang-undang mantak urang menyaritakeun tentang undang-undang di Indonesia jatuh buatan manusia ieu digulak-gilak dage ku manusia deui atuh kitulah kaayaan selama undang-undangna lain make undang-undang Al-Qur'anul Karim ya kieu bae ulah di Indonesia di Amerika da sorangan atuh kieu leuwih dahsyat malah mah atuh kieu mah urang ngamakmumkan ke Amerika atuh kieu sarua. Kitulah negara ketika teu make undang-undang Al-Qur'anul Karim.
kunaon teh cenah di urang henteu make undang-undang Al-Qur'an tanyakan ka ditu sia urang mah rakyat pugu cenah ieu urang lamun babarengan kabeh teh siap bae urang ngan perang tah aing mah cenah embung ngadenge perangna doang embung terus sia mambung ka sorga sih hayang ka neraka anu siap ka sorga mah teu ngan aya perang ya perang mah diembung-embung we perang mah perang bae boro-boro perang keren ngaguling bae keren ngaguling diembung-embung atuh kena bae tapi berbarengan jeung nu katinggang keren di Mekah aya di Tangerang nu sehat pae deh teu kena keren teu gering pae bae deh pae gering teu gering teu daot teu kena keren teu daot teu naik mobil teu tabrakan teu ditajong gering teu ditajong teu pae anu kena keren mah di ditu pae wajar kadang-kadang ieu mah sehat duit loba dahar subuh modal atuh teh lain urusan gering jeung urusan kalapahan idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun ieu perlu dicatat jelema mabok murtad nasah jelema mabok nalak nasah termasuk jelema mabok Islam nasah sarua bae Masya Allah jelema mabok kemudian asup Islam di jero mabok sah atawanya murtad meme mabok barang mabok baca 2 kalimat syahadat asup Islam nih sah mabok ngahaja murtad sah sabalikna asup Islam sah nolak sah Masya Allah wantek sing hade kecuali mabok nan tengah haja aya jelema teu nyawa sugan teh mah eta teh lain mensen aya botol aqua dieusian ku cai mensen ditenden di meja si Udin diuk dirinya cek si Udin ieu botol aqua bagus amat caina herang amat dileut ku anjeunna indah jasa gelekek ku si Udin eta kebal wah naik kapal mantap aduh aing keur di awang-awang cek cenah iber babarengan jeung manuk gagak enggak hayal teh jelema mabok makan gos gitu tengah aja junyana seri-seri cak pemajikan kau din ya kunaon seserian sana lo bawang sia ku aing getolak tilu sia ku aing jepan kau din jadi kos kieu ya begitu selidik punya selidik cak si Jepri teh meureun teh cai aing diinum kunyana bareng di dalam bener beak atuh setengah aqua gede untung teu overdosis ge si Udin teh Masya Allah hampuran neng lilis sama kunaon eta mah ka Udin mah nginum cai ka cai aing emang itu cai naon cai mensen ah tengah aja tah mabokna aju nolaknya na teu jadi eta di jero mabok nu tengah aja nyana murtad teu jadi sebab tengah aja eta dipaksa Udin sini tuh tahu ini apa? Pistol. Nah, dengerin ya, oleh dengkul lu. Dengerin, kuping lu makan gula ngedenger dengkul aja dah. Tembakin, ceket. Ayan, buka kunya. Masih komplit. Kunaon itu emang gitu-gitu. Jangan nembak sia. Pan, inum tamen senta. Inum, senta tembak sia boy. Cina naon inum. Inum. Iya tuh kurang enggak inum sih, tembak siapa ini? Ayo. Inum. Ya, denger ya. Cai. Oh, hampir kena ka dieu. Cai. Aing bener inum sih inum.
cicing bae si Udin cekel gelas laku si Jepri cekel beheungna tanggas ya tangga calangeup bau sakumaha mobil Avanza di bensinan ya otomatis dipaksa sih mulai seserian aduh sakina dunia ya muter teu naon sia kasep Jepri cek buku jore suka mabok makos geus terus ngayal mabok murtad jana terjadi sebab dipaksa nolak jana terjadi sebab dipaksa Masya Allah beda mabok ngahaja jeung mabok dipaksa urusan hukum berbeda dipaksa mah lain kahayang sorangan murtad terjadi mabok dipaksa nolak nyana di jero mabok anu dipaksa terjadi termasuk Islam nah terjadi lamun dipaksa mabok tuqbalu syahadatu biridati mutlaqan bisa diterima syahadana panyaksianana biridati nyaksian kalawan lidah secara mutlak Zaid laporkeun berwajib ngalaporkeun tentang si Jepri dalam laporanana bahwa Jepri teh mabok di urang mah aneh kok lapor ikan nyarita tentang negara Islam ketika aya jelema mabok laporkeun kan dihad ketika aya jelema zina laporkeun kan bakal diranjam lamun muson guer muson kan dijili itu kayaknya maling laporkan wah lamun maling kuari KPK bener-bener terus nangkepan maling leuwih ti setengah PNS katangkep kabeh penjara kudu nyieun deui moal mahi penjara sebab hampir kabeh maraling komo DPR mah eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling eueuh sakali deui eueuh hiji-hiji acan DPR teu maling kadangnya ku ceuris ya cek DPR sok sama Ki Uci aing mah keur sok mah kitu ye sok begitu ulah ngebersihkeun diri coba tanya sabaraha sih gaji DPR 7 juta 8 juta tapi kok kebeli mobil mewah mun lain maling naon parangsaan aing teh nyaho meureun sabaraha gaji DPR tapi mobilna mengkilap komo lamun geus kunjungan sese nyaritakeunana lamun aya studi banding emang eta studi banding gitu urang lamun nyaritakeun kos gitu keheul ka DPR mentak kiai nu baheula hidup legeg sia hidup kanyahokeun heula ku kiai anu memperjuangkeun DPR dewan di Golkar di P3 di PDI PKS ulah kadeuleu ulah neuleuh memperjuangkeun jeung bageuna deuleuh gawena kabeleteran sia di akhirat cenah kiai geus aing ngaji we ulah sok nyaritakeun ka dinya puyeng cenah aing ngadengena sia anu salah puyeng aing mah henteu entek DPR aya nu ngaji sakali 2 kali cuntek kuari bebejanya ka babaturanna cek babaturanna kurang teu ngaji dah ya kana aing bae aya pengusaha numbung ngaji ka dieu deukeut nyana resepeun sebenarnya mah ngaji
diajakan ku babatura moal waka ngaji aing mah caknya satungtung aing ieu masih kene dagang. Emang urang aing make duit bank ki uci tersepeun caknya. Disaing manangan kiainan nu akur jeung aing caknya teh. Sadarnya nage bahwa aing teh sabarana mah ieu teh make duit bank. Mantak aing jang naon ngaji ka ki uci caknya ja aing terus bae usaha di bank terus bae. Ya saya mah moal waka wauh jeung ki uci kajin ke cenah aing mah wauhna di akhirat bae. Bau. Parang sana babari meureun di akhirat tuh jeung aing. Ayo masyaallah. Aya teh DPR atuh kene. Anu sekali doang. Aya nu kuat. Lah. Guys, aing ngajakeun carekan tanah terus bae ngajin. Ngan aing mah ngajin handapun tang kalambon bae. Mual ka majelis mual. Redang cuaca, redang ceuli cek kana. Aya anu kitu bae. Sabodo sia yang wanita henteu ngaji ka dieu. Sia yang bener ngaji atuh. Aya embung bener los ka ditu. Lapor kanu berwajib ngalaporkeun tentang mabokna Jepri, ngalaporkeun tentang murtadna Jepri. Si Jepri teh murtad, dilaporkeunlah Ki Zaid, maka dipanggil Ki Zaid. Setelah dipanggil diintegrasi, hasil integrasina bahwa pernyataan Zaid menyatakan Jepri murtad dengan mengatakan saya masuk Kristen. Nyana siap nyaksian untuk kemurtadan Jepri. Saya menyaksikan terhadap Bapak Hakim bahwa Jepri adalah seorang teman saya yang keluar dari agama Islam dan saya siap untuk menyaksikan dibawa kemana saja. Ia pernyataan saksi Jepri, pernyataan Zaid menyatakan bahwa Jepri murtad, siap jadi saksi. Waktu qabalus syahadat, terima syahadah. Bisa diterima syahadah Zaid anu nyaksian biriddati kalawan murtad secara mutlak. Artinya mutlak kumaha? Artinya mutlak tanpa dipenta rincian-rincian tentang murtadna. Cukup pernyataan Zaid menjadi siap saksi tanpa dipenta rincian-rincian sababna murtad kunaon di mana kumaha eta teh nurutkeun cek di dia secara mutlak teu kudu dipenta rincian-rincian nana langsung syahadahna diterima. Wakila cek sakaol yajib tafsir wajib kudu dirinci. Jadi ada dua kaul, cek kaul pertama bagus teu kudu dirinci-rinci deui. Cek kaul kadua mah nyana bisa diterima panyaksianana. Ia adalah kudu ngajelaskeun rincian-rincian tentang kemurtadanana. Yang di PN tadi ku hakim tentang rincian-rincian kemurtadana. Rapi lamun negara Islam, negara bersyariat. Ulantaran di urang man nagarana lain negara Islam, lain negara syariat, negara demokrasi atau aturan HAM, hak asasi manusia. Das kitu bae teh mah urusan manusia, kemanusiaan beda jeung negara Islam. Gaduh putra di antarana ialah Qabil sareng Habil.
Kangjeng Nabi Adam seluruh nagaduh putrana adalah tis'atun wa salasuna 39. Boga anakna 39 Kangjeng Nabi Adam. Dunia sakil gana diesian ku 39. Sedangkan ablag-ablagan sepi meureun dunia eta. Kakarak Kangjeng Nabi Adam, Siti Hawa, haju anaka ngan ari Qabil mah Qabil eta cak sariwayat mah lahirna di sorga, ari Habil mah lahirna di dunia di dieu di bumi. Cak sariwayat Qabil mah Qabil eta kelahiran sorganya nama tah. Qabil ari Habil mah kelahiran bumi. Supaya rada cepet Gusti Allah teh ngalobakeun makhluk, maka ngalahirna ieu Siti Hawa sakali lahir sajodo dua-dua. Lalaki awewe lalaki awewe lalaki awe kitu bae tah sajodo. Kabeneran Qabil mah ngajodokna ieu jeung hiji awewe nu ngaran Iqlima gelis. Ai Habil sajodokna jeung Labuda rada kurang gelis. Modal berbes lah gitu. Rada kurang gelis. Sedangkan instruksi ti Gusti Allah kawin teh silang. Disilang kawina lamun tadi Qabil ngadulurna ieu adalah jeung Iklima, tah si Iklima anak kudu kawina jeung Habil. Habil anu tadi kaluarna ngajodokna teh jeung Labuda, tah Labuda kawina teh jeung Qabil. Jadi disilang-silang. Anu pertama lalaki awewe, nu kadua lalaki awewe. Tah lalaki nu kadua kawin ka awewe nu pertama. Lalaki nu pertama kawin ka awewe nu kadua. Kitu bae tah silang ulah dikawin kudu babarengan jeung ngalahirna harita. Jadi teu meunang bareng jeung kembaranana. Eta lah hukum di zaman Kangjeng Nabi Adam alaihis. Kawin dipersilakan geus aya instruksi kawin, cuman instruksi hukumna kudu disilang teu meunang jeung kembaranana. Eta hukum mulai tadi dijata. Lantaran begitu diinstruksikan kawin, umur kakarak 20 tahunan kabeh ge. Instruksi ti Gusti Allah kawin seperti eta, sak ti Qabil kakakna ngeunah bae sia Habil dikawinkeun ka kembaran aing geulis ka mapan ayeuna si bayi. Kawin ka kembaran sia ieu dideuleu atuh kulit. Ya berebes lah. Cak urang berebes emang ulu geulis gitu di berebes. Tah eta kos kitu tah. Jadi kurang naon gitu amperna kurang naik Qabil. Jol be iblis datang ka jero hatena mulai ta iblis ge pan diusir di sorga leuwih ti heula pan iblis. Wah ini cak iblis bakalan gua asup ka jero hatena bil siapa pan kelahiran sorga sarua jeung aing mulia urang atuh Habil onam kelahiran bumi India urang mah lain deui mulia tuh nu mulia ulah sok kawin kanu jore. Penghinaan engke nu timbul. Tetep mulia mah kudu kanu geulis bae. Mun kawin kanu jore mana teuing engke jelema jeung ke kadituna anak incu. Oh, Qabil mah kawinna kanu jore. Tah eta kan isin tah Bil. Cak jurig. Ye pugu cak jalan teh atuh. Pugu embung ieu ge. Eta mah abah ngomong cenah hukum ti Allah eta bohong sebenarnya mah. Eta bohong eta eueuh ti dituna eta mah kabisa abah bae abah teh deudeuheun ka Ki Habil ka adisian nu mentak dikawinkeun kudu ka
kembaran sia nu geulis ai sia nu kakakna nu kelahiran di ditu kudu kawin ka adina Habil eta teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge bibisaanan bapa sia Adam ngaranna instruksi ka ditu demo habeu ka ditu kamari kan demo ka Jakarta demo kugu ieu ge cak Qabil teh aing tetep bae embung kajen kukumaha ge embung bae beja ka abahna bah naon Qabil ubah abah baik iya lu bener ya utar atur nikah ya kayak gitu instruksi itu Gusti Allah asal teu adil ya kos kieu ya manya ai kula dikawinkeun kanu kurang geulis ari Habil dikawinkeun kanu geulis ta ieu teh akur kos kieu teh lain ti Gusti Allah kajen kukumaha ge kadengen ku Habil cek Habil teh Qabil ulah kitu aing mah andai kata aing titah kawin kanu jore aing mah daek bae namun bener-bener ieu instruksi ti Gusti Allah aing mah geus kumaha Allah bae lantaran dia moal kembali hidup di dunia engke ge urang bakal baliknya ka Allah dalah sia ngomong sangeunahna bae geus bae we ieu mah bohong ieu lain ti Allah ya kajen kumaha ge lain ti Allah ieu mah kajen ti Abah ieu mah emang Abah bangkawarah ya mulai ta eta lamun sok nyarekan Abah teh eta mimitina teh tidinya tah di Cikupaya duaan kan sok nyarekan Abah teh iya Masya Allah mulai tidinya cak Kangjeng Nabi Adam ita amarallahu Allah marintah ayyuzawija Qabila labuda ukhtabil wa yuzawija Habil yaqlima ta eta teh instruksi ti Gusti Allah cak Kangjeng Nabi Adam anjeun Qabil kudu kawin kala budak dulur Habil kudu kawin ka dulur itu Qabil ngaran Iklima instruksi Allah teh bisa cak Qabil kajen kukumaha kula mah embung kajen kukumaha tetep kula mah sakali embung sebab ieu kula mah teu percaya bahwa ieu teh hukum ti Gusti Allah teu percaya mulai kakarak ayah sakituan ge hukum Allah geus ditentang. Cek urang mah tuh kakarak tarurun di sorga pan teh. Saeutikan keneh jelema teh atuh matak naon narurut ka Kangjeng Nabi Adam. Henteu tanggeus mulai henteu nurut. Ya Allah. Terus bae iblis teh daekeun leupas ti Qabil. Ieu mah kajian kukumaha kudu selesaikeun masalah ieu. Selesaikeun ieu mah lamun terus-terusan kieu pan isin ka kadituna ieu isin urang. Ike banyak Qabil kawin jeung nu jore aya Habil kawin jeung nu eta isin gengsi urang mah panturunan sorga moal aing moal kajen gua tetep bae teu hayang aing mah ajeun geus kieu kumaha kajen kumaha ge urang pokona pas ini bae heula tah tidinya Qabil mikir pas ini unggal poe sakumaha ucing jeung anjing asal kapangiwang kaki Qabil teh kaki Habil teh tuntutanana Qabil luar biasa lobana Qabil mah kakakna Habil adina Habil mah nurut bae aing lah kumaha bae sabodo Allah nu penting mah urang mah ibadah nuturkeun aturan Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran terus-terusan memuncak permasalahan teh tah kuari mah diinstruksikeun kieu ayeuna mah kieu bae atuh nyieun korban lamun memang bener-bener ieu teh kitu menang ti Gusti Allah maka engke aya tandana mun maneh teu percaya bahwa ieu teh instruksi ti Gusti Allah sok nyieun dumades maneh ka Gusti Allah taqarrub ka Gusti Allah sapopoe maneh mah ieu Qabil cak Kangjeng Nabi Adam teh kunaon teu inget kanu nyieuna ieu tuturkeun Gusti Allah ibadah ka Gusti Allah moal kembal hirup di dunia tuh deuleu Qabil tuh Habil mah nurut jasa adina kabeneran nurut kakana kurang nurut datang ke kuari teh kakak sok rada kurang nurut teh heran orang-orang ati dituda eta ya Allah eta kos kitu nyieun korban kuari mah nyieun korban naon nu dikorbankeun ku maneh Qabil ulama
supaya Gusti Allah narima ka kula de korban lantaran kula mah petani hasil tani bae. Ayo gerak kumpulkeun maneh Habil naon kula mah lantaran pangangon embe kibas kula mah cirina naon cak Qabil ieu bahwa korban ditarima ku Gusti Allah jeung teu ditarimana engke cak Kangjeng Nabi Adam lamun ditarima bakal turun langsung ti langit seuneu set engke ngalahap anu ditarima mun anu maneh Qabil ditarima bea engke garing dihakan seuneu dilentap seuneu lamun nu ieu anu ditarima nu kono Habil nu embe beak ku seuneu kitu bae oke cek nyana jadi geus ya dikumpulkeun ku nyana harta-harta hasil tatanian du dikumpulkeunana hasil tani mun pare nu pangjore nu dek dikorbankeun teh lamun gandrung anu geus pangjorena kurma nu pangjorena dihiji-hijikeun bangsa anu bakukulna eta dek dikorbankeun ari nu bararagusna mah ieu dipake ka hook kunyana jang ditumpuk-tumpuk harta jore ari ako Habil mah begitu dikorban teh wow neangan umbe nu puang gedena jeung nu puang bagusna dipandian kunyana ieu ujang Gusti Allah mah ieu korban ka Gusti Allah entakan nu puang gedena puang bagusna puang lintuhna jadi beda karakterna ai Qabil mah kos urang Cikupa nu pangjorena bae ai Habil mah kos urang Cilongok nu pang bagusna bae sia cek urang Cikupa tak eta kos kitu kayana teden bek teu kebal langsung turun seuneu tet neong itu turun seuneu cak Qabil pasti nu aing nu dilentap ka jeung ku komal ge pasti nu aing mun aing nu dilentap berarti aing kawin jeung nu gelis mun aing teu dilentap berarti ieu teu beres urusan ieu turun seuneu ka dieu ka ditu aing nu dilentap embe plek seret bawa ka luhur teh aya tinggal ieu bae korban Qabil hasil tatangin hasil tani nu jarore teh teu dilentap ku seuneu tuh cak Kangjeng Nabi Adam nu ditarima nu mana nu ditarima nu mana cicing bae Qabil teh gas udah loba ngomong cak Qabil teh abah gua ari cenah rencana ka Mekah mah eger ka Mekah ka ditu atuh eta ka anak ka kolot kos kitu eta eger ka Mekah mah isi rek naon tuh di dieu mana naon kula mah padahal boga rencana abah ka Mekah adi dibunuh sia ku aing jadi aya abah aya keneh mah embungeun nya ge rada kagokeun ka Mekah ditungguan nyana nungguan abah na ka Mekah sekian bulan berangkat Kangjeng Nabi Adam ieu adalah ka Mekah Qabil tenang geus eueuh sasaha ngan jeung Habil doang berikut dulur-dulurna jadinya lah mulai nyana dendam kesumat hasud anu luar biasa di jero hatena hayang ngabunuh Habil ieulah cerita eta dicaritakeun ku Gusti Allah dibejakeun ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam naon ieu nu matak dibejakeun tah kamari Yahudi kamari musyrikin munafik teu percaya ka Kangjeng Nabi ulah kaget Muhammad munafik teu iman ka anjeun musyrikin musuhan ka anjeun kafirin ngamusuhan ka anjeun cikene nu kamari dicaritakeun teh ngamusuhan ka anjeun horenganan baheula ge takarak ge turun ti sorga ka dunya ieu anak incu Kangjeng Nabi Adam anakna sorangan Qabil geus boleh teu percaya ka Kangjeng Nabi Adam geus teu iman ka Gusti Allah malah ngabunuh adina nu ngaran Habil dicaritakeun ka Kangjeng Nabi abeh Kangjeng Nabi ieu tenang tentrem adem sebab lamun teu nurut jelema ka Kangjeng kemudian Kangjeng Nabi na teu dihibur manusiawi kan Kangjeng Nabi sifat kemanusiaan pan aing teu diturut ai kitu mah aya dongeng-dongengna tah
Kanjeng Nabi Isa ge teu diturut jah tuh Kanjeng Nabi Adam ge teu diturut jah atuh komo aing abe kitu entek tenang Kanjeng nah ieu lah didongengkeun ku Gusti Allah melalui ayat watslu bacakeun ku anjeun ya Muhammad he Muhammad alaihim atas kaum anjeun baheula dibacakeun ku Kangjeng di Madinah terus disampai-sampaikeun ku umum ku sahabat disampaikeun ku tabiin disampaikeun ku atbat tabiin ku ari poe Minggu disampaikeun ku ari ku urang kadenge ta dongeng eta teh ta ieu ayatna bacakeun Muhammad ka kaum anjeun naon naba'ab Nabi Adam berita anak dua Kangjeng Nabi Adam alaihis nu ngaran Habil jeung Qabil caritakeun bil haqi kalawan sabener-benerna il qurba qurbanan waktu Qabil jeung Habil ieu diperintah dumadeheus ka Gusti Allah nyieun kadeheus nyieun takrub melalui kurban ilallahi ka Gusti Allah nu dilaksanakeun ku Habil mah kibas Qabil mah hasil tani yakni zar'u patukubila min ahadihima ditarimana ti salah sahijina hungkul nyaeta nu ditarima nu Habil ari nu Qabil mah teu ditarima walam yutaqabbal minal akhar kasimpulanana korban Habil mah diterima cirina dilahap seuneu Qabil mah teu ditarima cirina aya bae di dinya teu robah-robah ti dinya lah mulai Qabil bendu ka Habil nyimpen di jero hatena hasud anu luar biasa nungguan Kangjeng Nabi Adam munggah haji teu Kangjeng Nabi Adam munggah haji ngaharep Qabil ka Habil abah geus eueuh emak geus eueuh tinggal nyana bae Habil aya naon ka dieu aya naon cak Qabil la aqqa tulan bang aing bakal ngabunuh sia bunuh sia ku aing cak Habil qala 5 kok main bunuh-bunuh bae emang aya naon bagaimana mana kurban mana mah diterima kurban aing henteu ki atuh teh urusan Gusti Allah tah mah cak Habil teh innama yataqabbalullahu minal muttaqin nu ditarima teh jelema anu sieun ka Gusti Allah mukmin muttaqin ditarima aing teh ditarima teh mah tuh urusanna lah kurang takwa berarti teh mah ulah ngabunuh kula ka Gusti Allah kan teu bisa gara-gara sia aing bogoh mah boluh sia ku aing geus bebeneran ditutur-tutur bae mesti agak-agak baik mesti kieu-kieu baik leungeun cak Habil cak adenaka dengan bahasa anu lemah lembut ka laim basatta iyadaka ma laim basatta ilayya iyadaka litaqatulani ma ana bibasiti yadiya ilaik li aqatula bahasa lagi daheun Habil ka dek ngabunuh bae jak kurang mah ieu ajar sararieun jasa ka Gusti Allah lain basata yakin pasti nyata lamun kakak ngagerakeun leungeun kakak manjangkeun leungeun kakak ngulurkeun leungeun kakak dek nampiling ka kula kakak dek nyabok ka kula kakak dek kabunuh ka kula ma ana bibasiti yadia ilaik kuring mah moal kudu males uluran tangan kula mah moal nyabok ka kakak kula mah moal ngabunuh di eueuh saeutik terbersit di jero hate hayang ngabunuh eueuh saeutik hayang males kakak ngabunuh kula mah da cicing bae kakak nampilih kula mah cicing bae kakak dek jawab kula mah cicing bae pokona mah kula mah moal ngabunuh sama sekali silakan kumaha kakak bae lantaran ini akhafullah rabbal alamin sieun jasa ka Allah eta Habil mah bahasana anu luar biasa inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismik fatakuna min ashabin nar cak Habil teh asanyana kaula teh ieu adalah sieun jasa ka Gusti Allah lamun sampekeun ka kakak ngabunuh ka kula atuh meureunanan seakan sing kuring teh kula teh ieu berharap
kakateng ke bakal balik ka akhirat teh mawa dosa kula jeung dosa kakak sorangan memeh ngabunuh kula memeh ngabunuh kula ge kakak geus loba jasa dosana ditambah jeung dosa ngabunuh ka kula duanana dibawa ku kakak engke kakak di akhirat fatakuna min ashabin nar atuh engke bakal jadi ahli neraka. Ta ieu bahasana luar biasa aya bahasa inni uridu an tabua sanyana kaula ngarepkeun kana yen babalik berarti boga harapan lain boga harapan lantaran eueuh maksud males ngabunuh seakan kos nu mengharap nyana teh dibunuh lain mengharap dibunuh urusan dibunuh mamangga kumaha kakak ngan kula henteu ngamaksud dek ngabunuh lantaran Kanjeng Nabi ge al-qatil wal maqtul finnar jelema nu ngabunuh jeung nu dibunuh sarua pada asup ka neraka lamun anu dibunuhna boga niatan hayang ngabunuh mantak cak Kanjeng Nabi teh al-qatil wal maqtul finnar nu ngabunuh jeung nu dibunuh asup ka neraka cak sahabat Gusti Rasul aya nu ngabunuh mah kaharti ka neraka aya nu dibunuh panu dibunuh ge nyana teh lamun imkan mah hayang ngabunuh oh jaheunya nyana ge ngan eleh bae gelutna lantaran eleh kabunuh jangan lagi hayang ngabunuh hayang males kaeta dibatak al-qatil wa maqtul pindah Habil mah eueuh maksud ngabunuh kulantaran eueuh maksud ngabunuh dengan bahasa anu lemas disebutna al-kalamul jami'ul mani mun cek ahli dilagah mah nu mantak bahasana inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar geus pihartieunana aduh kakak lamun kakak sampai ka ngabunuh ka kula jakula mah moal ngalawan teu hayang ngabunuh deui ka kakak atuh engke berarti kakak teh mun bali ka ditu teh mawa dosa dua dosa kakak memeh ngabunuh jeung dosa kula atuh engke di akhirat meureun pinuh ku dosa mangga sakumaha kakak bae kula mangan sakadarna nasehatan doang sia ngomong ka situ balang nasehatan sakana wah ini teu bisa diomong ku kumaha masyaallah. Tah gitulah akhirnya kumaha dah langsung ditikem sanggeus sadikit tikem bingung aing ngabunuhna kumaha ieu can aya pembunuhan pan harita can aya pembunuhan cara ngabunuh ngaleungitkeun nyawa artina ieu ku sabab dikumahakeun lah bingung dijotos besi teu bae digebug besi teu bae dikumahakeun ieu dikumahakeun bingung nyana mikiran ngabunuh ge bingung lantaran can pernah aya nu ngabunuh pan harita mah manusia pertama nyana eta anak Kanjeng Nabi Adam anu ngamimitian dek ngabunuh datang ka ngabunuh ge bingung kumaha carana ngalamun bae Habil geus aya bae di sisi dicekelan bae kieu dek dibunuhkeun bingung cara ngabunuhna kumaha cara ngabunuhna sok iblis asup deui ka jero hateun aya sia bodoh-bodoh teh atuh ngabunuh bae heseun amat cak iblis teh aduh teu kumaha aja can orang anu dibunuh japan ieu manusia kakara kayak urang doang ngomong we nya di jero hate jeung iblis ya kadeulekeun ya deulekeun ya cat bae iblis teh kaluar nu hiji tek hareup ngarupa nya jeung iblis tu saja gelut bija bareng gelut nu hiji dicekel tek dikahadapkeun terus jokot batu digebukeun blek kana huluna hai oh tak kitu ngabunuh mata jadi dicontohan ku sakadang iblis Masya Allah tuh gitulah kobil teh oh jaheu babarinya eta iblis nu hiji pae kakara pae geus pae nah Habil ku aing geus bisa sebab aing geus kuliah aing kuliah ngabunuh aing geus bisa sih kuliah ngabunuh nangis aya dosen iblis langsung bae nurutan iblis jadi diperagakeun ku iblis cara ngabunuhna mandak cekel tujahkeun langsung liak nyokot batu nu gede diangkat ku kobil gejretkeun kana huluna gujret kieu syariat Masya Allah gitulah bakal jadi ahli neraka wa zalika jazaa'uz zalimin nyana jadi ahli neraka babalas jelema nu zalimah tidinya lantaran keheul jeung keukeuh bae hayang ngabunuh fatawaat maka ngagoda zayanat ngahiasi lahu ka qabil
nafsahu kana nafsu naqatlahi kana ngabunuh dulurna nu ngaran Habil diperagakeun ku iblis faqatalahu maka dibunuhlah ku Qabil Habil dengan cara diperagakeun kos sakumaha iblis fa asbaha minal khasirin barang geus bae ngalangsa lantaran iblis kalaluar tina hatena ditinggalkeun kabur malah kadenge kaburna ge hayu sia cilaka Qabil cak iblis kan cilaka sia Qabil cak iblis aing geus teu tanggung jawab aing ge ieu doraka setik di sorga turun ke handap baheula kalantaran teu percaya ke adab aing dilaknat ku Gusti Allah sia ku ari termasuk laknateun Allah aing teu tanggung jawab kumaha sia bae Qabil ceurik di dinya kadung ditangkep ku nyana aduh hadi can nyana ditangkep ku nyana masyaallah ieu aya ku kieu-kieu teuing ditangkep ku nyana bari ceurik nyaah jeung deudeuh diciuman geus paet kakak kudu kumaha ieu teh kudu kumaha jelema geus Kangjeng Nabi Adam Siti Hawa ka Mekah adi-adina jararo tinggalnya na doang duaan ditangkep kunyana geus dibunuh mah lantaran iblis tak kalaluan mana teuing luar biasa sedihna Qabil harita neuk minta tulung ka mana ngan sakikituna jelema dibabawa kunyana dipapanggul kunyana ku deudeuh jeung nyaah deudeuh jeung nyaah dipanggul tok ka Masrik 60 kilometer mamanggul bae dipanggul deui ka Magrib 60 kilometer bulak-balik lantaran deudeuh jeung nyaah masyaallah kudu dikumahakeun atuh ieu adi diciuman deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui dicium deui dipanggul deui eta sakitu geus luar biasa 40 poe cak sakol maki kituan bage iblis asup deui geus dibunuh mah ulah sakaduhung-kaduhung moal hirup deui kajen kumaha moal hirup deui kudu kumaha tuh ieu kalanjutanana fa ba'asallahu ghuraba